Mangga tipayun ke piatur Wangsit Siliwangi. Duka masuk pajajaran tempat payung keadilan ayeuna di kundangan Bos Dulodi mu posti asma warisan nyok curug gelu cacanda Bos Dulo kapayung Siliwangi pupuhut Siliwangi terpananggeut kiwari geus kumaha sutra putra jajaran anyar wawangina tambah manja sejagat raya sumebar anggeku kutur sabang tindak tanduk nanti ingkaragul pulang Banten Siliwangi luka masuk grup lanang Banten Siliwangi pupuhutna prajurit Siliwangi grup lanang Banten keur nyimpaikeun tekad nu suci ngadeg bari mawaji di bumi ibu pertiwi turkeun grup lanang Banten lagi Bos Dulo Bapak Hajat Ibu Hajat
Malela dianggap
masih eling burung putih nyaragama geda dijaga sing elika jiwa raga sapanjang mah urang gumelar ulah kendak daistia ulah kendak daistia ilmu tong dunia sia bos dulu ilmu tong tutunya sia gumelar di pawenangan kudu ngajadi pantrangan bos dulu di kudu ngajadi pantrangan bos dulu di mangga urang sasarangan majegan mah seni kagungan bos dulu majegan seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda semua tahap malah nama dia ngopalang dia ngoma Pager Jayanti rek pelama ulah kapalan ngebelaan diri abdi ngamu mulai kasih